Ieu mah ngalamun heuh. Kelempang duaan urang teh. Mangga dompetnya. Pas buka dah, heuh. Duitnya 1 juta. Ku aing dibuka tah. Ieu cep bawa duitna. Abe, Heeh. cututana. Heeh 1 juta. Tah, ku aing dibawa tah dompetna. Cep, daguan di imah, aing rek nganterkeun ieu. Dompet kana bogana, da ieu aya KTP-na. Heeh. Aing teh durug indit tah. Kana boga dompet. Assalamualaikum, Pak. Terus ieu jenenganna ieu umum. Tak keresan abi teh mendengar dompet, Pak, ieu dompetna. Tah, mun keresan artos entos teu aya. Tanyakeun. Henteu ada manehna ge langsung kieu, ah cenah biasa masalah artos mah nu penting ge surat-surat penting we, sareng sagarupi. Mual Pak ieu teh. Ari akang di paling mana di tepi ti Banjar ka bener urang Ciamis, Cep. Nu boga dompet teh eta. Ciharalang. Kaditu tah geus kitu teh cenah aing teh asup tah ngopi lah teu kantos Pak tapi di pujang ku rerencangan da sarasa mah nu mendakan teh ieu teh duaan abis rerencangan teu ngiring gitu. Tukun ku aing teh Cep. Geus kitu aing teh antosan cenah sakedapnya aing teh teu ka jero Cep. Teu ka jero tah. Dititah ka jero. Dititah kan urang teu ka jero ieu. Tah habis hareusan deui Pak da ceuk si bapana antosan cenah. Ya sakedapnya cenah mangga atuh Pak. Sewa ya gua ongkos nyebutna teh Lumayan kang atuh ongkos. Duh hatur nuhun Pak. Aing teh salah motor barang-barang we indit deui nya. Di si jalan aing teh dibuka anjing 300 kayak teh. Lah cek aing teh 300 teh geus eta mah dompet aing asup. Ka dieu aing teh cep geus cek aing teh nya. Nya. Cep geus teh dianterkeun. Kan aing teu bebeja ieu aing. Cing mana duit 500 Da eulit. ari maneh kan tadi teh aing teh manggih dompet begi ku aing geus dikirimkeun ka ditu ka jalmana dompetna oge aing dibere 300 tah maneh mah wayahna teh teu ngilu nganterkeun tanu 500 bagi 2 200.000 nu aing mana duitna 1 juta cep na dompet teh 1 juta bagi 2. bagi 2 500 urang kan ke Ciamis duit kan ku maneh kabeh 1 juta tah baru 500 so nu 500 juta itu diberekeun. lain diberekeun kan maneh nu mawana ge 1 juta dicekalan. urang ini ke Ciamis nganterkeun dompet Balik deui. Bawa di hak urang 500.000 kan jadi perjanjian lagi 500 ewang Da eueuh. nah eueuh anjing bener teh 1 juta bagi 2 400 ewang heuh 500.000 duitna dah dititipkeun. Heeh, lain dititipkeun aku maneh nu mawana. Jadi gope ewang. Gope ewang. 500 tak urang kan balik di Ciamis. 500.000. Geus kieu we, di dinya jadi hutang ka aing 500.000 atuh nya. Bisi lila mikirna mah aing rek balik we ayeuna mah da etan deui loba pagawean. Kumaha ieu euy? Ah, woi, keheula. Euy, kah.